Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melak lauk nakaramba marab hayamna cecempe. Jumlah jelema cukup loba ngajawab salamah can pati kabeh. Melak jati sisi leweng di banjuran make cai. Bisi tadi keur malaweng acakan sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdun rafa'a majdah wa rasulun anjaja wa'da. Ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarram wal muhtaram, pengatur waktu penata acara anu kusim kuring dipihormat, wabil khusus para alim ulama, para kiai, para ustad, para ajengan, guru-guru urang sadaya anu sami parantos hadir dina haflah anu mubarokah. Urang doakeun mudah-mudahan para kiai, para ulama diparanjangkeun yuswana, amin. Bu jawab atuh da era didelekeun wae mah. Ari ngaduakeun ka ustad sing bener amina. Aya nu teu amin sagala rupa di tukang jiga nu hewa ka ustad teh. Mudah-mudahan para alim, para kiai, para ulama diparanjangkeun yuswana, ditambih-tambih sehat wal afiat, ditambih-tambih berkah ilmuna, ditambih-tambih berkah rezekina, ditambih-tambih istrina,
Ibu-ibu setuju? Itu ibu-ibu apa lalaki itunya? Bade naros ibu-ibu setuju. Nah atuh tadi amin kalepasan. Oh di dieu mah aya amin kalepasan. Kendoa anu terakhir maulah waka, mudah-mudahan para alim, para kiai, para ulama dipanjangkeun yuswa sehat walafiat, berkah ilmu, berkah rezeki, dipaparinan turunan anu soleh, turus solihah, anu tiasa neraskeun kana perjuanganana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus soibul hajat keresana Bapak naon Bapak Sahidin, tahlah Bapak eta baik. Sareng sadaya kulawargana, alhamdulillah dina wengi ieu anjeunna ngayakeun syukuran ku diayakeun acara pangaosan dina raraga walimatul ursi. Mudah-mudahan segala pengorbananana sing dibales ku Allah Subhanahu wa taala kalayan balasan anu berlipat-lipat ganda. Anu mana dina ieu acara pangawasan disanggakeun ka hiji insan, samalah ieu insan teh uleman anu tangtos keur urang dieu mah can apal ngaran, yen sim kuring teh santri di Pamalayan. Anu beungeutna jiga buronan, samalah cek anu teu resepen mah jiga sasatoan. Tapi lamun disidik-sidik ku parawan ieu jelema kasep pisan, matak pipanasaranan randa jeung parawan nini-nini kaedanan aki-aki tim buruan. Wabil khusus para aparatul pemerintah, Bapak Kepala Desa Desa Mancagar sareng sadaya bawahanana anu tetiasa kusim kuring disebat hiji-hiji temaksa ngirangan kana kahormatan kasadayana. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna dina mimpin masyarakat tiasa dipasihan kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala, tiasa nyandak masyarakat kana jalan mardhatillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus ka panganten anu tadi parantos di akadan, mudah-mudahan rumah tanggina sing rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sate acan sim kuring panjang lebar, hapunten kasadayana sim kuring tos wantun calik di dieu, sanes luhur ku ilmu jembar ku pangabisa, nanging ieu mah karna kapancen gawe kapenta tugas. Mudah-mudahan ngadeg calikna sim kuring dina ieu tempat nyandak manfaat barokah kasadayana. Hadirin rahimakumullah, moal aya negara lamun dina handapeunana teu aya gabungan sababaraha provinsi. Disebut negara soteh Indonesia, pedah seueur kepulauanna, pedah seueur provinsina. Aya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jakarta dan sekitarnya. Jadi seueur provinsi jadi ngabentuk sebuah negara. Negara moal aya lamun dina handapeunana teu aya gabungan provinsi. Presiden moal aya lamun dina handapeunana teu aya gubernur. Dari presiden teh rajana gubernur. Gubernur moal aya lamun dina handapeunana teu aya bupati jeung wali kota. Bupati wali kota moal aya lamun dina handapeunana teu aya pacamat, teu aya kota kacamatan.
Pak Camat ge mual aya lamun dina handapeunana teu aya kuwu, teu aya kepala desa. Da ari camat teh dununganana sadaya kepala desa. Kepala desa ge mual aya upami dina handapeunana teu aya kepala dusun. Sok ayeuna pakuwu di Mancagar tegaduh masyarakat, teboga tatangga, paling hebat hirup ukur jeung putrana jeung istrina nyong colang we saimah jauh ka mana-mana. Kira-kira bakal jadi kuwu moal. Moal bade ngeuwan saha pakuwu. Dari pakuwu mah dipilihna ku masyarakat. Nu jelas moal aya kuwu lamun dina handapeunana teu aya kepala dusun. Kepala dusun ge moal aya upami dina handapeunana teu aya RW. RW moal aya upami dina handapeunana teu aya RT. Rek nga RW-an saha Pak RW lamun RT na eueuh. Ari RT teh singkatan tina rukun tetangga. Idealna di Jawa Barat mah satu RT teh membawa tangani 30 sampai 35 kepala keluarga. Itu idealna. Di Jawa Barat satu RT membawa tangani 30 sampai 35 ke keluarga kecuali tanggung 40 teu masalah. Ngan RTG moal aya upami teu aya masyarakat. Rek nga RT-an saha Pak RT mun masyarakatna eueuh. Masyarakat ge moal aya moal terwujud lamun teu aya pernikahan. Jadi nikah teh adalah embrio cikal bakal ayana sebuah lembaga. Nikah teh adalah embrio cikal bakal sebuah negara. Nikah teh adalah embrio cikal bakal sebuah pemerintahan. Nagara bakal untung lamun masyarakatna karawin. Nagara bakal bubar lamun masyarakatna balubar teu karawin. Nu matak program nikah diurus ku pamarentah. Sanajan syariat Islam nu sejena teu pati diurus, sakalian kawin mah ku nagara ge diurus. Sabab jawabanana nu tadi tea cikal bakal ayana sebuah negara teh peda aya nu karawin. Tina nikah ngalahirkeun legalisasi keturunan. Tina keturunan nganteng jembatan panjang jalan keur deus ka Allah Subhanahu wa taala. Matak sim kuring titip ya ka para pamuda gerak karawin we sok geus siap mah. Awewena geus aya, bekelna geus aya, sok gerak karawin. Ulah eleh ku artis Pak. RT artis mah hayang kawin teh nepikeun ka ngalagu sagala. Hayang kawin win win win, hayang kawin. Geus teu kuat mang tahun-tahun bubu jangan. Hayang kawin win win win, hayang kawin. Geus teu kuat berang peting ku ngajablay. Era ku tatangga rejeng babaturan. Loba nu nyeletuk cenah kuring bujangan lapuk. Era ku Pak RW, era ku Pak RT, sering ngalelewe cenah teu payu ka awewe. Eta nu teu payu teh. Haroyong para pemuda narikah hoyong nu nyebut teu hayang berarti teu normal. Geuwat buru bawa ka rumah sakit jiwa eta. Hadirin rahimakumullah.
Hiji persoalan nikah. Nikah teh adalah syariat Islam anu tos pangkawakna, anu tos pangheubeulna. Di antara syariat Islam nu pangheulana gumelar di dunia teh nikah. Salat anyar, zakat anyar, puasa anyar, munggah haji syariat Islam nu anyar. Dibandingkeun jeung syariat Islam nikah mah nu pangheula-heulana teh kawin. Ari anu pangheulana kawin di dunia tang tuae jelema anu pangheulana aya. Numutkeun sejarah sareng tarikh Islam nu sanesna, jelema anu pangheulana gumelar ka dunia teh Nabi Adam alaihi salam. Gumelar ka duniana tanpa indung tanpa bapa, teu melalui proses perkawinan. Nabi Adam mah lahir ka duniana teu melalui proses kehamilan. Ayana ka duniana Nabi Adam mah teu kawas lumrahna bayi anu lahir ka dunia. Pan ari urang mancagar mah lahir teh ngaliwatan kebon awi sanes, ngaliwatan hutan rimba. Matak cek ma paraji mah ari ngajuru teh satengah paeheun teh ibu. Cek paraji. Paraji apa maraji? Maraji nya da awewe. Jadi cek paraji mah ari ngalahirkeun teh ibu satengah paeheun. Matak lamun di dieu aya awewe boga anak 2 berarti sapaeheun eta tah. Jadi lamun di dieu aya ibu-ibu boga anak lalaki 8 berarti eta awewe kuat 4 kali paeheun hirup keneh. Jadi Nabi Adam lahir ka duniana teu melalui proses kawas lahirna bayi anu lahir ka dunia. Nabi Adam mah didamel ku Allah di surga, tapi lain jelema pangheulana sabenerna nama. Dan nu pangheulana didamel ku Allah mah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mung diciptakeun lahir ka duniana. Nabi Muhammad mah tibalik. Jadi ti antara rasul mah pangpandeurina. Ari arwah didamel ku Allah pangpayuna, ari diciptakeun lahir ka duniana pangpengkerna. Hayu urang juang tingali sejarah kapungkur memeh abdi masantren Pak teu daekeun ngarti atuh Pak. Aya 2 gelar, 2 titel anu dipasihkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu bari secara matematis gelar 2 eta teh 2 hal anu berlawanan, anu mustahil bakal aya duanana. Kawas beurang jeung peuting. Ayeuna keur peuting lain beurang. Ngan lamun isuk beurang lain peuting. Tiap-tiap peuting lain beurang. Salilana lamun keur beurang lain peuting. Moal kumpulnya beurangnya peuting moal. Da ari beurang jeung peuting teh lalawanana. Lamun cek santi mah did la yajtami'ani wala yartapi'an. Moal kumpul duanana, moal eueuh duanana, moal aya kajadian nya beurang nya peuting moal naon ngaranna ari teu beurang teu peuting mah. Adi cek ibu teh cenah eta isuk-isuk coreng cang tiang. Heuh coreng cang tiang ge beurang ngan pedah rada isuk keneh. Da masing ayeuna beurang keneh ge dur magrib anggap bae disebutna peuting beurang keneh ge. Dari batasna peuting mah ti mimiti magrib nepikeun ka subuh, ari batasna subuh, ari batasna beurang ti mimiti subuh nepikeun ka magrib. Nu jelas beurang lain peuting, peuting lain beurang, moal kumpul duanana, moal eueuh duanana, pasti aya salah sahijina itu ngaranna perlawanan. Ayeuna keur peuting lain beurang,
isuk berang lain penting. Awewe jeung lalaki itu berlawanan, Pak. Maaf, ulah berbicara masalah warianya. Sanajan aya jalmi anu ku Allah diciptakan gaduh jenis kelaminana dua, nya lalaki, nya awewe, nya boga paralon, nya boga kewuk buluan. Cicing budak mengerti ya urusan jalma dewasa. Nu jelas lalaki lain awewe, awewe lain lalaki. Kawas hirup jeung maot, Pak. Itu berlawanan. Ayeuna keur hirup lain maot, engke maot lain hirup. Aya awal, aya akhir, nu mimiti jeung nu tungtung itu kan berlawanan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelarna nu paling populer dua, Sayyidul Awalin, Sayyidul Akhirin. Dunungan Nabi Rasul nu pangheulana upami awalin. Dunungan Nabi Rasul nu pangpandeurina upami akhirin. Lamun Rasul dijadikan Rasul panungtungan, urang ngarti sesuai jeung ayat dina Al-Qur'an, ayat wa khataman nabiyyin. Yang nabi teh rasul panutup, rasul terakhir. Jelas lamun disebut nabi terakhir mah. Iya palebah nabi disebut rasul pangmimitina, abdi teu daekeun ngarti tabaheula, Pak. Ngan yakin ngarti jelas narima teh saparantosna ningali sejarah, Pak. Punten sanes abdi nyang kibodonya bisi kawas abdi beletna baheula. Ternyata dina sejarah disebat Allah ngadamel arwah manusia sadunia. Boh jalmi anu ayeuna tos lahir malah tos maot deui. Atanapi jalmi anu ayeuna gumelar di alam marcapada. Atanapi jalmi anu can lahir ka dunia tapi ku Allah bakal diayakeun ka dunia. Lamun ieu dunia ku Allah dikeun panjang umur nepikeun ka tahun 2050, ayeuna nembe tahun 2020. Tah jalmi anu engke lahirna tahun 2050 pi ayeun ka dunia ngan can nepi kana waktuna eta teh arwahna mah dibarengkeun baheula, Pak. Da Allah ngadamel arwah manusia teh mung 2 kali, Pak. Sakali Allah ngadamel arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wungkul teu kacampuran ku sasaha. Anu kadua kali Allah ngadamel arwah sadaya nabi sadaya rasul plus jeung sakabeh manusia nu bakal gumelar ka dunia sanajan ribuan tahun deui ti ayeuna kana bakal lahirna. Arwahna ku Allah geus dibarengkeun baheula. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, jeung umat-umatna. Kalebet Bapak Ibu anu hadir dina ieu pangaosan, arwah urang teh bareng didamel jeung Nabi Adam, bareng didamel jeung Nabi Ibrahim, bareng didamel jeung Nabi Idris, bareng didamel jeung Nabi Nuh. Dikolektifkeun bahasanana teh, disakaliguskeun iwal aya hiji anu arwahna teu dibarengkeun ku Allah. Khusus Allah ngadamel arwah mung eta wungkul arwahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ningali didamel arwahna memeh Nabi Adam memeh urang teh bentena 1000 tahun. Ahli sejarah beda pendapat, aya nu nyebatkeun bentena teh 350 tahun. Antara 350 tahun dugikeun ka 1000 tahun arwah Nabi Muhammad mah tos didamel ku Allah pangpayuna. Berarti 1000 tahun memeh Nabi Adam, 1000 tahun memeh Nabi Idris, 1000 tahun memeh Nabi Ibrahim, 1000 tahun memeh sadaya nabi sadaya rasul anu urang teu kedah apal jenenganana anu seueurna jumlah nabi teh 124.000 nabi. Tah arwah Nabi Muhammad mah tos didamel ku Allah pangpayuna. Ningali didamel arwahna pangpayuna meme urang
teu aya alasan Nabi Muhammad disebut Sayyidul Awwalin, dunungan Nabi Rasul nu pangheulana. Ngan lamun ningali kana lahir jeung tugasna Nabi Muhammad mah pangpanderina, maka gelarna Sayyidul Akhirin, dunungan Nabi Rasul nu pangpanderina. Tah Nabi Muhammad mah dua-duana ge aya. Sayyidul Awwalin bener nilik kana arwahna, Sayyidul Akhirin bener nalak nilik kana tugas jeung lahirna ka dunia. Ari arwah teh Pak mun dina mobil mah mesinna tinggal nunggu kalasori jeung kabin Pak. Ari mesin matos aya tinggal nunggu rangkana. Arwah Nabi Muhammad tos aya ngan diciptakeun ka duniana teu acan. Nu mawi ningali kana arwahna Nabi Muhammad disebat Sayyidul Awwalin. Lamun ningali kana tugas jeung lahirna Nabi Muhammad disebut Sayyidul Akhirin. Tah Nabi Muhammad mah dua nana ge aya. Anu tadi mah mustahil moal aya, tapi Nabi Muhammad mah aya dua nana. Iya Pak. Hebatna Nabi Muhammad dibandingkeun jeung nabi-nabi anu sanes. Kapungkur Pak urang sareng Nabi Adam teh bareng Pak didamel arwahna mah. Nganu pangheulana gumelar ka dunia teh Nabi Adam Pak. Nyalira asalna mah. Saparantosna Allah ngadamel Nabi Adam, Allah ngadamel lalawanana jenis kelamin lalawanana ari Nabi Adam mah lalaki, Allah ngadamel pasanganana awewe Siti Hawa ngaranna. Siti Hawa oge teu melalui proses kehamilan, Siti Hawa oge teu melalui proses perkawinan. Siti Hawa mah dicandak tina iga burung Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, leutik asal nama ngagedean nepi ka wae jadi sampurna. Nu akhirna kasimpulanana Nabi Adam sareng Siti Hawa lami dua nana di surga. Saparantosna kitu Allah ngadamel carita panjang, ngadamel lalakon panjang. Nabi Adam sareng Siti Hawa ku Allah diturunkan ke dunia secara terpisah. Cek sejarah Nabi Adam diturunkan di Kashmir, India, negarana Sahrukan. Cek sakaol Siti Hawa mah diturunkan di Jeddah. Ari Jeddah teh ibu bahasa Arab. Ari bahasa Arab na teh bahasa Sundana nini. Ari nini teh lain parawan, awas. Di abdi mah nini teh lain parawan ibu. Puntennya aya nini di dia keun rek ngambek geda sarua geuningan ibu jeung aki-akina jeung salakina nu tara ka masjid. Abdi mah paling rudet paling keheul lamun geus kolot tara daek ka masjid. Yeuh Pak, padahal lamun dititah ka masjid berarti dititah beresih leres Bu. Make sorban, make kopiah, make samping, make baju koko hebat. Coba nu tara ka masjid make kolor deui. Make kolor deui anu geus kaluhur teh geus melintir kaluhur jiga perek keong, jiga seblek kerebek tu. Lamun nagog teh hiji ibu sikina teu kawadaan hiji herang di sisi. Torojol budak bangor cepret ku karet, pingsan 3 poe. Naon atuh pada urang teh geus sepuh sanes. Ari geus sepuh teh ka mana deui ibu? Urang teh bakal maot leres Pak. Tapi dari maot mah ibu urusan Allah ibu. Maot mah urusan Allah, leres Bu. Maut mah urusan Allah. Kadang-kadang abdi nu ti pengker, ibu nu ti payun. Atawa ibu nu ti payun, abdi nu ti pengker, mangga eta mah. Ngan abdi mah ibu kieu-kieu oge ngakukeun jalma soleh. Lah ulah waka kakara panggilanna ge. Naon pangna abdi ngakukeun jalmi anu soleh? Cirina hiji, abdi mah saumur hirup can pernah ngagorengan jelema. Jahat minyak ece. Anu kadua pangna abdi ngakukeun jalma soleh teh ibu abdi mah tara sirik nu maot. Kamari tatangga aya nu maot, mangga teh sia ti heula aing macan hayang cenah teh ibu. Ari mayit teh ngomong mangga tuh abdi ti payun jor cenah teh. Moal ngomong ibu da geus naon? Geus maot kitu ibu. Jadi Nabi Adam teh ibu diturunkan ku Allah secara terpisah. Nabi Adam diturunkan di Kashmir, India. Siti Hawa mah diturunkan di Jeddah. Tapi punten,
Ulah disangka Nabi Adam keluar ti surga teh pedah maling buah huldi. Lamun Nabi Adam keluar ti surga pedah maling buah huldi, berarti Nabi Adam teh doraka. Sedangkan dina kenyataan kan mustahil aya Nabi doraka. Maling itu kan dosa, Pak. Malah dina Quran mah disebat maling teh aya sanksi jeung cara ngahukumanana. Ulama ngadamel istilah. Tiap-tiap perbuatan dosa nu dituturkan ku sanksi jeung cara ngahukumanana kawas maling. Dina Quran disebat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Lamun aya lalaki atawa awewe maling nyokot barang batur dina tempat anu wajar keur nenden eta barang nu dipalingna mun ditimbang nepi kana saparapat dinareun, ari saparapat dinareun teh 2 gram emas. Lamun eta barang nu dipalingna dugi kana nilai 2 gram emas, saur Allah faqta'u aydiyahuma, maka si pelaku eta maling rek lalaki rek awewe potong leungeunna duanana. Maksudna duana teh rek lalaki rek awewe dipotong leungeunna sakumaha diatur dina ilmu fikih. Ieu lamun berlaku di negara anu berlaku hukum Islam atawa syariat Islam. Ning di Indonesia tidak berlaku potong tangan, itulah jawabanana Indonesia bukan negara Islam. Indonesia tidak berlaku Al-Quran. Indonesia hanyalah negara penghuni umat Islam yang mayoritas. Indonesia bukan negara Islam. Indonesia tidak berlaku Al-Quran, tapi Indonesia adalah negaranya umat yang beragama Islam. Sanes maling wungkul, Bu. Tiap-tiap perbuatan dosa nu dituturkeun ku sanksi jeung cara ngahukumanana dina Al-Quran, itu istilah ulama disebutna dosa gede. Tapi lamun dosa anu teu dituturkeun ku sanksi jeung cara ngahukumanana dina Al-Quran, istilah ulama itu disebutna dosa leutik. Tapi kade ulah dianggap ku bapak, da ieu mah meureun dosana ge dosa leutik, narakana ge teu sabaraha deet. Yo Pak, teu aya naraka kagok. Teu aya naraka kagok. Balong seteh aya deet aya jero. Naraka mah teu aya naraka kagok. Rek dosa leutik, rek dosa gede, geus jadi siksaan mah angger wae naraka nama nu eta. Jadi ulah gaduh ukuran di bapak, da ieu mah leutik ieu. Teu aya Pak, itu hanya istilah ulama. Dosa gede, dosa leutik teh keur ngabedakeun antara dosa nu dituturkeun ku sanksi jeung cara ngahukumanana dina Al-Qur'an bahasana jeung dosa anu teu dituturkeun ku sanksi jeung cara ngahukumanana dina Al-Qur'an. Aya dosa anu langsung aya sangsina kawas tadi nu maling dipotong tangan, nu ngabunuh paehan deui, nu jinah muson diranjam. Itu dosa nu tos disebat dina Al-Qur'an cara ngahukumanana. Anapun dosa nu teu disebat dina Al-Qur'an cara ngahukumanana itu disebutna dosa leutik. Lain berarti narakana teu sabaraha, da siksana mah akur. Terkadang manusia disiksa dina jero neraka teh tina dosa nu dianggap leutik, bongan dianggap sapele jadi wae gede. Lamun bahasa santri mah Pak, kotrotan pasoro bahron, letik-letik ge kan airemen makan jadi gede Pak. La sogirota ma'al istimror, teu aya dosa letik Bu. Dina sartana remen mah letik-letik ku remen mah jadi gede Ibu. Tingali dina sejarah Pak. Mudah-mudahan ieu kisah janten inspiratif, janten itibar kanggo hadirin sadayana. Dina sejarah disebat waktos Kanjeng Nabi Musa alaihi salam mulih observasi orientasi. Ieu lamun abdi ngomong observasi orientasi ieu nini ngarti henteu. Ulah atunya. Ta ieu lemahna urang Garawangi teh imah alus jalan alus tapi bodoh.
Dari bahasaku di bubur pisan mah hese nyabunya. Tah matak barudak urang sina ngaraji, sina masantren, sina sakola, lain kunanaon. Sanajan bahasa peperiheun di masyarakat mah tapi da berlaku we di masyarakat peperiheun teh. Peperiheun indung bapana ngan sakieu cik anakna mah hayang sakitu. Peperiheun indung bapana ngan sakieu cik anak mah hayang leuwih tibatan indung bapana. Lamun indung bapana nepi kana sarjana hiji, anak mah hayang nepi kana sarjana dua. Lamun bapana nepi kana sarjana dua, anak mah mun boga duitna hayang nepi kana sarjana tamat. Disebutna teh S3, gelarna teh doktor. Urang Sunda masuk pahili bapak nu gering ge dibawa ka doktor cenah. Padahal salah eta teh. Nu apal panyakit mah nu sok ngobaran panyakit lain doktor tapi dokter. Sok salah wae CEN mah tuh da. Aya CEN. Cenunung, cemamah, geuning ieu budak teh apal lain apal ibu da ngaran Sunda mah moal jauh ti kitu. Nu apal panyakit mah eta mah dokter. Lamun gelar eta mah doktor ibu. Ulah salah nyabunya aya doktor, aya dokter. Nu apal panyakit disebut dokter, gelar mah disebutna doktor. Naon atunya observasi orientasi. Lah cek urang mah mulih ngontrol. Ibu apal ngontrol? Iya punten kanu cadel ulah ngomongnya. Asa ngomong bener cek manehanana ari cek batur salah. Nu suing nu ngirung tah sok salah ibu eta teh. Kiwi cenah ge. Mun urang mah kiri, kiwi teh ibu. Ieu mah di Jakarta ibu, aya penumpang naik bis kota. Suing penumpang nana teh kiwi cenah. Pan aya pabrik semir kiwi geuning ibu di Jakarta teh cek kenek mah disangkana teh pegawena. Kiwi. Tenang mang, masih jauh nanti sudah dekat dikasih tahu. Padahal ibu kiwi teh lain pabrik semir kiwi, kiri bagian eureun. Ari ditempo ku kenek, wah suing kiri, wah geus jauh ibu diturunkeun ta ibu. Saking geuleuhna ka kenek dijiwir cek aing kiwi, kiwi sia teh goblok cenah. Tamatak nu cadel mah kupingkeun bae nya de. Nu suing kupingkeun bae. Aya deui ieu mah dongeng di sakola ibu. Pinter budak teh. Ngan suing ku saking pinterna ibu dijadikeun KM komando kelas. Unggal poena gawena ngabsen. Udin. Udin cek urang mah. Edi. Elon Dahlan. Samsudin Nurhadi ibu. Kan kupingkeun bae. Taya ibu, ari beki peuting teh sagala dibaca. Mulih ngontrol, Pak. Aya pemakaman umum anu jumlahna ibu kepala atuh serina. Aya pemakaman umum anu jumlahna jalmi anu tos maot teh Pak lain puluhan ratusan tapi ribuan jumlahna. Aya nu tos maot 300 tahun, aya nu tos maot 250 tahun, aya nu tos maot 100 tahun, aya nu tos maot 100 atau 50 tahun. Seueur Pak umur eta kuburan teh. Nabi Musa ningali kuburannya panjangnya badag ibu. Cek Nabi Musa ieu kuburan teh gede-gede teuing gitu. Ieu teh sorangan atawa duaan.
aya we penjaga tukang kubur ibu dipanggil ku Nabi Musa teh, "Hei mang ka dieu." Aya naon jang? Kieu mang ek nanyakeun. Lain ieu kuburan teh gede-gede teuing, ieu teh asli. Cek eta tukang jaga kubur, ieu teh leres ka. Ieu teh kuburan jalmi zaman baheula anu jangkungna sapertoskeun kieu. Ku Nabi Musa ditingali Pak kuburan eta. Ditingali batuna tos selalu mutan. Tos lapuk we, tos lalumutan ibu. Ku Nabi Musa dicepeng bari nagog. Ya Abdallah, hei abdina Allah anu tos maut, kum biidnillahi fa innahu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun payakun. Hei anjeun mayit anu aya dina jero kubur, hudang kalayan izin Allah, hudang. Ari sugan teh Pak moal diguguk ku Allah Ta'ala, eta kuburan teh ngadak-ngadak melendung Pak, ngabekahan jiga balon ditiup, bekah ibu. Lamun ibu mah nu nempona atawa bapa meureun teu notog-notogkeun karep mah wer ki ihrut modal atuh. Aya kuburan usik jiga kitu mah ngan kulantaran Nabi Musa cicing bae Nabi Musa mah tenang ibu. Tina tengah-tengah eta kuburan anu tos ngambul taneuhna, tina tengah-tengahna pisan ibu brai teh ibu, mayit keluar saperti mayit ngangge boeh, saperti mayit anu nembe dikubur sadinten atawa 2 dinten Pak. Nabi Musa henteu lumpat, da mayit nage jadi ngomong teu paeh deui, "Assalamualaikum ya Nabi Allah." Ditanya, "Anjeun teh saha?" "Kuring teh Musa," cek Nabi Musa. "Ek naon atuh anjeun menta kuring hudang deui?" "Ah hayang apal wae ieu mah. Peda aya kuburan gede, jiga kitu nyabadagnya gede, ibu ge reuas lain ibu lamun po barang nyabadagnya gede. Bari ti peuting." Lain kuring mah hayang apal bae ieu mah anjeun dina jero kubur. Lain ya pedah kuring dihudangkeun deui ku Allah kudu munjungan hamba kami, buktina anjeun. Anjeun teh hayang naon atuh ngahudangkeun kami teh hayang apal wae ieu manusia benerna. Ari anjeun teh geus lila dina jero kuburna, lila kuring teh geus leuwih ari 200 tahun mah. Pan baheula mah teu kieu alam teh. Pan ayeuna mah beda. Jangkung kuring jeung anjeun kan jangkung keneh kuring cek eta mayit teh. Lain cen teh imek nanyakeun, ari anu pang susah-susahna di alam barja teh urusan naon atuh? Eta ku Nabi Musa ditanya Pak, cek eta mayit urusan kuring jeung Allah saperti salat geus beres eta mah. Urusan salat kuring geus beres, urusan puasa kuring geus beres, urusan zakat kuring geus beres, urusan munggah haji kuring geus beres. Ngan aya hiji persoalan anu timimiti kuring dikubur nepikeun ka ayeuna can tamat-tamat nepikeun ka ayeuna. Kuring barang penting menang laknat, menang siksa ti Allah Ta'ala. Iwalti ayeuna pedah ku Allah kami dihudangkeun deui. Da lamun kuring di alam barjamah terus kuring teh barang penting disiksa. Iwalti bulan Ramadan eta mah diperekeun. Urusan naon atuh anu geus lila di alam barjah anu can tamat-tamat geus 200 tahun teh. Lain urusan salat, lain urusan zakat, lain urusan puasa. Tapi kuring boga urusan jeung papada manusia. Baheula basa tatangga hajat kuring teh disuguhan dahareun. Ngan ku sabab dina huntu kuring aya huntu nu korowok, aya dahareun
asup kana huntu nu korowok teh bari kuring luak liuk neangan cocolek jeung nyohil teu manggih bari kuring balik ti imah nu boga hajat nepi di sisi jalan aya bengketan gundukan suluh anu kuring teu apal eta saha nu bogana bari kuring lempang nempo eta suluh di bengketan ngan kuring teu apal eta saha nu bogana bari kuring nagog motongkeun tali suluh batur nu leuleuwihna pan urang ge Pak lamun nalian awi naon bae belit-belit ku awi pan sok aya nu ngambayna tah ku kuring teh Pak dipotongkeun ukuran jeung nyolek cehil ngan rumasa kuring teh tementa widi tementa rido data apal teh ieu saha nu bogana malah teu nganggap salah cek tadi mah perage motongan tali seutik bari teu matak ti awur suluh nanage bari kuring balik ti imah nu boga hajat nyotan nyolekan cehil ku cocolek anu cocolekna menang motongkeun tina tali suluh batur tah dosa eta anu can tamat-tamat 200 tahun di alam barjah teh jadi siksa anu mayang teh Pak lain urusan salat bae siksa anu mayang teh lain urusan puasa bae siksa anu mayang teh lain urusan zakat bae siksa anu mayang teh lain urusan haji bae tapi urusan kemasyarakatan urusan bertetangga urusan sesama manusia teu beunang dianggap sapele cek eta mayit anu hirup deui geuning kuring ge disiksa dina jero kubur teh ladang dosa nu eta lain nu sejen nu eta bayangkeun coba ku ibu cuma motongkeun tali suluh batur eueuh ridho tinu bogana jadi urusan nepikeun ka akhirat komo lamun maling kai batur komo lamun maling suluh batur komo lamun maling mobil batur maling motorna maling laukna eta mah masih puguh nu bogana lebih sulit deui lamun malingna kana barang milik umum maling kotak amal jariah di masjid bekas samentaridona korupsi kana hak milik rakyat eka samentaridona maling suluh mah puguh nu bogana maling lauk mah puguh nu bogana tapi lamun malingna kana barang milik umum barang milik seluruh masyarakat digasap di paling kurang geus tangtu bakal leuwih rongkah urusanana Nabi Musa Pak nangis tah ngadangu penjelasan ti mayit eta ari tos beres mah Pak urusanana jeung eta mayit teh nu tadina hirup paeh deui leup kana jero kubur maot deui ibu nangis Nabi Musa dugikeun ka raksukanana baseuh balas ku nangis mulih ti pakuburan mulih ka bumina Nabi Musa nangis teureun-eureun disimpulkeun ku Nabi Musa tetela urusan manusia jeung manusia teu beunang dianggap sapele ibu padahal eta tina dosa anu dianggap leutik ibu padahal eta dosa anu dianggapna leutik tuh geuning loba siksaan jalma di akhirat tina ladang dosa anu leutik ibu matak tong sok betah teuing migawe dosa leutik teh ibu ieu mah nempo batur bobogaanana gede hayang nempo batur bobogaanana badag hoyong nempo batur usahana maju ngomongkeun nu hanteu-hanteu ngomongkeun nu liana ibu boga kalung mani hayang diambaikeun tara hayang dibunikeun atuh boga non ibu gelang ngadak-ngadak hayang gagaro cicing jadi salaki asa aing pang presidina ka pamajikan sangeunahna berang digawekeun peuting digawean usaha tara nyengcle unggal peuting cicing jadi pamajikan asa aing tukang ngejo asa aing tukang sasapu ka salaki barang penta di luar kamampuanana komo ari ngarang-ngarang ngomongkeun batur mah eta mah kebeki ibu-ibu teu di pasar teu di karang imah bari ngomongkeun si jenar peuting teh ngarumpi bari ngomongkeun batur kadang-kadang ibu di sawah ngomongkeun batur nepi ka poho sawah batur ge dirambet ya Allah ya Karim ibu hindari dosa nu dianggap leutik bisa wae
disiksa manusia dina alam kubur teh tina ladang dosa nu dianggap leutik bongan dianggap sapele remen-remen jadi gede. Teraskeun ibu, jangan dulu kemana-mana, aku akan kembali setelah selingan yang berikut ini. Sabab abdi mah ibu ngaos teh tarang angge jam tangan diukurna ku cai beak cai eureun ngaji. Ieu mah lain dikahandapkeun. Komo cau mah lain pisan. Tak can tunduh ibu. Oh berarti kirang sehat. Nu sehat mah gampil tunduh. Bade bobo ibu. Oh teu sehat kene atuh. Hadirin rahimakumullah, urang tingali sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah nyarioskeun Kanjeng Nabi nikahna gaduh bojona ibu gaduh 11. Sabab Nabi mah pernah nyandung, pernah henteu nyandung. Wihan deui, sabab Nabi mah pernah nyandung, teu pernah nyandung. Ya punten ka bapak-bapak ulah ngarasa atoh pedah Nabi ge nyandung cenah. Tingali heula contoh ka Rasul nyandung Nabi kumaha. Nabi mah Pak nyandung teh sabada bojona pupus. Yuk urang buktikeun. Pertama, Nabi nikah ka Siti Khadijah berlangsung mulus. Dugikeun ka Nabi gaduh putra genep 4 awewe 2 lalaki ngan pendah parondok umurna. Ari hikmahna pangna budak lalaki dimaotan ku Allah parondok umur teh bisi matak ngaragrakeun kana martabat kanabian karasulan anak nabi teu jadi nabi. Sedengkeun Nabi Muhammad teh nabi pamungkas, nabi terakhir, la nabiyya ba'da wala rasula ba'da. Maot wae ibu. Can usum nyandung Pak. Nabi nikah ka Siti Khadijah can usum nyandung, teu pernah Siti Khadijah ku Kanjeng Nabi dipangnyandungkeun. Ngan Siti Khadijah pupus. Kusabab Siti Khadijah pupus, gaduh putra 4. Nya Nabi nikah deui. Cek sapalih keterangan Nabi nikahna ka Siti Maryah. Awewe hidung teh ibu persis kawas bujur seeng. Da urang kibti. Tapi sanajan hideung ge bu, ieu awewe teh kakoncara, awewe anu pangnyahanana ka budak, tiap-tiap panggih jeung budak, budak saha bae sok dibere ku Siti Maryah mah. Tah bisi ibu rek nurutan kalakuan Siti Maryahnya bu. Salami jumenengna Siti Maryah mah ibu tara lesot mawa dahareun, tara lesot mawa duit. Maksudna mawa dahareun mawa duit ti mah teh kieu ibu, di mana papanggih jeung budak, budak saha wae asal papanggih jeung budak dibere ibu. Boga korma, boga roti di kantongan, dikereksekan, duit receke ngaberendel ibu dina pesak teh. Tiap aya budak sor dibere, datang budak Mang Udin sor dibere. Datang budak Mang Usup sor dibere. Resepan mereka budak. Nepikeun ka dina sejarah disebat Siti Maryah Ummul Masakin, ibu dari setiap anak-anak miskin ibu. Awewe anu pangbageranana. Nuju Nabi ngaduda ditikah Siti Maryah teh ku Kanjeng Nabi atuh puguh bae ke remah Nabi boga budak laleutik keneh menangkeun awewe nu resep ka budak ngurusna teh ibu kawas ka anak teges wae diperlakukeun anak Nabi teh anak tere kawas ka anak teges bae jadi weh budak ge nyaahna teh sarua. Dugikeun kalami Nabi nikah sareng Siti Maryah, dugikeun kagaduh putra pameget hiji namina Sayyidina Ibrahim.
Ngan Siti Maria popos ibu Nabi duda 2 kali. Cek Nabi heuda Nabi ge jelema Bapak. Nempo budak kalaka jadi 7 indungna eueuh. Asa teu sanggup cek Nabi teh lamun kudu kawin deui, lamun teu ka awewe anu kawas sanyaah kawas almarhumah cek Nabi. Ningali budak leutik keneh bari hirup sorangan Nabi teh ibu. Sedengkeun ai budak teh atuh Bapak, ari budak makan deket nage jeung indung Pak, pi indung kan ari budak mah. Lamun budak balik ti sakola di imah aya indungna wungkul taranyakeun bapana masing eueuh ge. Tapi lamun ayeuna balik budak ti sakola atawa geus liar ti mana wae di imah aya bapana wungkul indungna eueuh tuluy wae nanyakeun, eueuh teh leweh wae. Tapi lamun bapana nu eueuh tara leweh ibu. Matak mun bisa mah ibu rumah tangga teh nu pae teh mending bapana heula. Ieu mah mun moal bareng ieu mah. Komo lamun boga budak laleutik keneh ibu. Umumna kan ari budak mah pi indung. Bubuhan bijilna tidinya, dikandungna tidinya, disusuanana tidinya. Timimiti budak hirup dina jero beteng indung 4 bulan ibu. Tah nu pangheulana di dahar ku anak dina jero beteng indung budak geus hirup teh ibu. Nu pangheulana di dahar teh getih head, getih indung di dahar beak taku anak. Matak lain bobohongan Pak, lamun anak disebut darah daging indung teh lain babasaan da memang nya ibu. Sok ibu periksa ka puskesmas, ibu golongan darahna naon? Lamun aya anak 1000 awewe boga anak kabeh can karuhan tina 1000 kelahiran aya anak anu golongan darahna beda jeung indungna 1000 hiji ibu. Naon sababna? Sabab darah anu aya anu nguir dina awak anak teh kabeh ge darah indung eta teh Pak. Sok geura ayeuna tingali lamun ayeuna indung bapana nu ti heula maotna indung bisa kene ngurus tuh tempo indung hayam. Indung hayam ngurus anakna tadi barengan ku bapana sukses wae. Bari 7 anak hayam mah 8, 9, jarang anak hayam anu hiji 2 ibu. Sukses wae ngagedekeun anak ngoreh Pak, gede ta anakna diurus ku indungna tadi barengan ku salakina. Tapi coba ayeuna lamun anak hayam diurusna ku jagona meureun beak dipacokan mah. Paeh deui, peletok deui. Matak jarang budak waras diurus ku bapakna jarang ibu. Eta Rasulullah Pak. Nangis teh ibu. Ningali budak leutik keneh eueuh indungna, bahkan Nabi ge Pak, lamun ayeuna ngobrolkeun istrina nu tos maot sok nangis Nabi ge. Atuh Siti Khadijah nya geulis, nya beunghar komo eta mah pangheulana. Sanajan titelna randa ibu. Kanabi teh tos 2 kali ngaranda ibu. Nikah kanabi teh 2 kali ngaranda Siti Khadijah teh. Kanabi mah bujangan asli keneh ibu. Tapi kan sanajan randa keur mageulis deui beunghar boga anak genep nyaaheunana teh ibu luar biasa. Atuh nikah ka Siti Maria pan geus puguh tagi ge purah gumbal gembol barang bere nyaahan ka budak ibu. Tah Nabi teh kabitaku etana ibu. Nabi teh nangis asa teu sanggup sieun teu meunang awewe anu kawas kitu ibu. Tapi da ai budak teh Pak, kadang-kadang Nabi kudu perang ngatur siasat budak eueuh nu ngurus di imah. Islam kudu diurus jaba musuh loba, tah tidinya Nabi sagudang bingung teh ibu. Aya we sahabat. Cek sahabat teh ka Kanjeng Nabi masihan peluang, masihan saran, ya Rasulullah kumaha lamun Rasul teh nikah deui bae atuh. Ulah sok mikiran nu tos teu aya. Da ari mikiran nu teu aya mah moal manggih. Siti Khadijah nya geulis nya beunghar atuh Siti Maria ge luar biasa kasolihanana. Tinggal kieu ayeuna mah Rasul mah ku sabnu geus nu eueuh teh geus 2 bari beda-beda sipatanana. Tinggal kawin ayeuna masing loba neangan nu geulis, neangan nu soleh, neangan nu bager, bakal katutupan tah nu eueuh nu 2 nu tadi teh. Malah dipangneangankeun bapakku sahabat teh. Nya Nabi nikah ka Siti Aisyah putrina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Kumaha ari Siti Aisyah ibu? Pinter nama Siti Aisyah teh ngan budak keneng. Kakarek umur 8 tahun can apal naon, can apal head, can apal naon. Ngan pinterna luar biasa ibu Siti Aisyah. Usia 8 tahun waktu nikah ka Kanjeng Nabi, hafad hadisna langkung ti 40.000 hadis. 40.000 hadis di luar kepala. Usia 8 tahun teangan di mancagar awewe 8 tahun nu apal 400.000 hadis. Moal aya Pak boro-boro 40.000 lagu we nu apalna teh di urang mah ibu. Siti Aisyah luar biasa ibu. Sakur ayat Quran nu diturunkan ka Kanjeng Nabi nu pangheulana katalar Siti Aisyah luar biasa kapinteranana ibu. Ngancek sahabat teh ya Rasulullah kawin ka Siti Aisyah macan sampurna. Ari nempo kapinteranana mah insyaallah dibandingkeun jeung nu tos maot mah Siti Khadijah, Siti Maria, insyaallah Siti Aisyah mah leuwih pinter tibatan anu dua mah. Ngan dina keibuanana can aya Siti Aisyah mah da budak kene ibu. Aya aturan budak ceurik teh lain diasuh, lompat ka Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, budak ceurik," cenah ibu. Lain diurus Pak, budak ceurik lapor ka Rasulullah. Cek sahabat, "Ya Rasulullah, ieu mah kedah neangan deui wae nu kolot, nu bisa ngurus budak." Ari cek maneh kudu ka saha? Ka sahabat naros, nya karanda deui we ya Rasulullah nu apal ngurus budak. Nya Nabi nikah ibu, cek sapalih keterangan mah ka Siti Sophia, randa 3 kali umurna 86 tahun ibu. Kumaha ari Siti Sophia ibu? Nyaah nama ibu kabudak teh ngan teu kawas Siti Maria ibu. Ari nyaah nama nyaah ngan kitu. Ari barang bere kabudak teh kudu kumaha Rasul we heula lapor heula ka Rasul. Budak ceurik hayang naon hayang anu misalna ke heula nya jang bade wawartos heula ka Rasul. Masing budak gugulingan ge ku Rasul teh nah budak ceurik hoyong anu ya Rasulullah tapi lagi hayang roti ibu. Aya wah rotina aya nah atuh lain bikeun manawi kapan ieu teh kanggo Rasul. Lamun ayeuna ku abdi dibikeun baru abdi lapat abdi engke diseselan ku Rasul nyai ku Rasul dipasikeun nya mangga eta mah kudu aya advis Rasul bae Siti Sophia mah. Cek Kanjeng Nabi kurang bijaksana Sophia ari kabudak-budak teuing mah. Nya Nabi nikah deui ayeuna mah kudu neangan awewe anu bijaksana. Nya aya we ibu cejeje namina teh Jenab. Eta ge randa deui ibu, randa 2 kali umurna 78 tahun ibu. Ieu mah rada alusna ibu. Kumaha alusna? Barang bere teh tara bebeja ka Rasul. Kumaha pertimbanganna? Ah, piraku Rasul gegelendeng da ka putrana ieu. Daripada ayeuna ku abi henteu, ku batur henteu da ka putrana ieu, tah ku Rasul kapake alus kitu mah jeje. Sejenab teh ya ibu. Tah tidinya terus ibu Nabi teh kawin nepikeun ka gaduh bojo teh 8 ti Siti Aisyah teh 8 tambah nu 2 nu ti payun Siti Khadijah jeung Siti Maria 8 tambah 2 jadi 11. Jadi Nabi mah nyandung teh hiji sabada pupus bojo. Jadi lamun bapa urang dieu hayang nyandung dagoan sing modar heula pamajikanana. Lamun rek nurutan Rasul ieu mah ibu. Anu kadua bapak nyandung teh ulah ka parawan kanu kolot anu pinter ngurus budak. Nabi mah teu pernah kawin ka parawan kajaba ka Siti Aisyah lian ti Siti Aisyah mah nini we jeung nini ibu. Aya deui ibu istri Nabi anu pangkolotna ibu, pangkolotna umurna 102 tahun ngaranna Siti Juwairiyah, panggilan sehari-harina Bu Juju ibu. Matak ngaran Juju, ngaran Isa, Aisyah, eta keluarga bojo-bojo Nabi. Berbahagialah ibu-ibu urang dieu anu namina sami sereng bojo-bojo Nabi. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir tisim kuring ibu, tos wengi teuing hapun na teh hawatos ka panganten.
Geus hayang geura balik eta ka hayang panganten mah ibu tamu teh. Acara geura anggeus lah, ngaganggu wae cenah gen. Moal ayeuna ge tere anggeus. Hapunten ibu. Hayu urang doakeun mudah-mudahan jodona putrana Soebul Hajat anu tadi parantos dinikahkeun, diakad nikahkeun adalah jodoh yang terbaik di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Moal aya salah jodoh moal. Ulah ngomongkeun kieu heueuh cenah nyai sigana masalah jodoh indung maneh kawin ka Bapak Somad teh. Mun baheula kawin ka Mang Jaja meureun moal kieu indung maneh teh. Teu aya salah jodoh ibu, teu aya salah jodoh. Biadikal khairna Allah sadayana oge. Nu terjadi ka urang ayeuna adalah biadikal khairna Allah. Yuk urang doakeun nu tadi enjing repok ngajodoh adalah jodoh yang terbaik di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sataacan sim kuring lungsur tina ieu tempat, sim kuring bade ngaduakeun heula khusus ka panganten duaan, mudah-mudahan anjeun dina rumah tanggana sing lambat lambut. Terang ibu lambat lambut, ari lambat teh hartina lila kasarna, ari lambut teh kasarna beteung. Jadi lambat lambut teh ti ayeuna sing lila di luhureun beteung. Sing sakinah, sing mawadah, sing warohmah. Ngadoakeun oge ka masyarakat, ka para kiai, ka para aparat, ka para bapak, ka para ibu, ka para pemuda, ka para santri. Sadayana mudah-mudahan salilana salamina urang aya dina barokahna Allah, aya dina pangraksana Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring ngaduakeun ka Bapak Soebul Hajat salira parantos ngadermakeun sebagian harta tuangeunana leuteunana sadaya fasilitas kurang katampi kalayan kabingahan. Mudah-mudahan salira dibalas ku Allah kalayan balasan anu berlipat-lipat ganda. Hapunten ka Bapak, ka Ibu, bilih aya nu kasabit nami, kasabit tempat, teu maksad sim kuring ngagogoreng sasaha. Ieu mah estu tina kainget sim kuring nu poho mah tong sok dipikiran. Mudah-mudahan nu tadina bodoh sing jadi apal, nu tadina kebluk sing jadi daekan, urang yuk sasarengan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Cipeujeuh jalan kabihbul melikupat di abonan, pepejeuh upami wangsul ibu bapak ulah ngupat ka awonan. Hayam berem, hayam kate, hayamna lempang sorangan, kuring rek eureun sabab geus capek, ieu beteung geus kukurubukan. Sakumaha tadi saur MC, hayu urang juang akhiri ku doa, mudah-mudahan riungan urang dibarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfauna biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.